Aktivitas budak SMA anu cicing di kampung. Haga logo begestigi. Halo besti. Jadi poe nama orang teh arek ngabersihan heula motor kusabab motor teh geus ledok. Da geus dipake saminggu. Komo deui pan aya nama usum hujan. Jadi teu kaop dipake sakali ge langsung ledok we motor teh. Jadina we ngumbah motor teh salah sahiji kewajiban unggal minggu anu ku urang dilakonan dina poe Minggu atawa poe Sabtu. Tah samemeh disaburan teh ku urang teh kudu dibasahan heula motorna kabeh saawak-awak. Lanjut saenggeus dibasahan mah urang mulai ti hareup heula tina ban hareup. Jeung ieu teh ngagosokna kudu taliti meh bersih meh geunah katingalina sok sanajan engke ge kotor deui. Da tujuan mah teh meh bisa dikotoran deui kitu lin barudak. Saenggeus ngosok anu hareup lanjut ngosok anu tukang. Tah anu pelabah dieu mah kudu teliti pisan. Kudu sabar soalna loba salah-salah anu tidak terjangkau. Tapi sok sanajan tidak terjangkau ge masih aya cara jang ngabersihanna. Eta mah bebas we kumaha carana, nu penting mah bersih we motorna. Lanjut kana bagian tukang anu sebelah kiri. Tah ieu mah santai we barudak tapi kudu lalaunan. Soalna di dieu mah loba kawat-kawat anu bisa melukai diri kita. Ditambah deui ieu teh bagian anu sering ditingali ku batur, katingali pisan kotorna teh. Bagian handap geus selesai lanjut kana bagian atas. Tah ari ngosok bagian atas mah ulah tarik-tarik deing kusabab bisi rajat kana bodi halusna. Jeung deui meh teu cangkel we ka urangna. Pokona mah bagian luhur mah santai we, da kaciri naon anu ku urang digosokna slow pelan tapi pasti. Lanjut tinggal nyemprot ku cai anu bersih. Lamun bagian nyemprot mah kudu dimimitian ti luhur soalna lamun ti handap engke sabun anu ti luhur pasti kahandap deui. Jadi sia-sia we nyemprotna teh. Kantun kalila meakeun waktu. Kamarane nuhun anu tos nonton video ieu. Bye bye barudak.